Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Babus subai. Babus subai ari ieu eta bab anu bangsa 77. Wa fihi sareng eta tetep dina babus subai asyaratu mawadhi'a ari 10 pirang-pirang mau'idoh, pirang-pirang pitutur. Khamsatun nu ari 5 akhbarun eta pirang-pirang hadis. Wal baqi sareng ari anu sasesana atharun eta pirang-pirang kaul salafus sholih. Jantenkan dina nasul ibad mah di awal kapungkur diwartoskeun bahwa nu dimaksud athar teh kaul sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Benten sareng athar dina istilah ilmu hadis. Ari dina istilah ilmu hadis mah kan athar teh kaul sahabat. Al maqalatu ari maqalah al ula anu kahiji an Abi Hurairah eta tetep katampiti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu amin. Anin nabiyyi katampiti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam naon sab'atu nafarin yudilluhumullahu tahta dhilli arsihi ilaih kaul anu neme. Sab'atu nafarin ari 7 golongan yudhillu eta bakal ngiuhan hum ka itu sab'atu nafar saha Allahu Gusti Allah tahta dhilli arsihi dihandapeun iiuhna arasna Allah atawa kalangkang arasna Allah. Yauma la dhilla dina dintenan teu aya iiuh illa dhilluhu angin iiuh ti Allah. Ayahmi tegesna bakal ngalindungi him ka itu sab'atu nafar sallallahu Gusti Allah fil mauqifi di mauqif tempat pemberhentian salah satu proses eka akhirat kan ke. Minal makarihi tina pirang-pirang perkara anu dipikangewa. Imamun tegesna kahiji pemimpin adilun anu adil. Wahwa sarang ari itu imam kullu man eta saban-saban jalmi nadhara anu mikir-mikir itu kuluman fisaiin dina perkara min umuril muslimina nu tetep tina pirang-pirang urusan orang-orang Islam. Minal ulati nyatana para pemimpin wal hukami sareng para hakim. Wasabun sareng kadua pamudi ge termasuk kana ieu. Nasaa anu tumbuh anu hirup itu sab fi ibadatillahi dina ibadah ka Allah taala maha luhur Allah. Ai ibtada'a tegasna ngawitan itu sab umurahu kana pirang-pirang umurna itu sabnya mentak anu langkung enak mah nasaa teh di logatana teh tumbuh sanes hirup. Fiha dina itu ibadatillah wa mutalabbisan sareng anu tumandang biha kana ibadatillah wa khusso sareng diistimewakeun saha asabu pemuda li annahu karna sayaktosna itu sab mahallus syahwati eta tempatna syahwat. Jadi kan ari pamuda mah keur memeujeuhna syahwat teh keur mantreng. Mentak lamun seribadah teh langkung sae daripada sepuh anu seribadah. Da itu sepuh mah syahwat oge beuki berkurang. Warajulun sareng katilu jalmi atau pameget ari nu enakeun mah jalmi ieu teh nya sabab istri ge bakal kalebetkeun. Warajulun sareng katilu jalmi zakaro anu eling itu rajul Allah ka Gusti Allah bilisanihi kulisana itu rajul au qalbihi atawa ku manahna itu rajul
kholian barina anu kosong minan nasi ti manusa au minal iltifati atawa tina ngalirik lima kana perkara siwallahi tetep itu mak salianti Allah. Fafadot teras ngocor salat tegesna mengalir naon ainahu kedua matana itu rojul dam'an kana cai soca min khosyatillahi tina lantaran sieun ku Allah ta'ala mahalur Allah. Warajulun sareng kaopat pamaget atawa jalmi qalbuhu nu ari maknahna itu rojul muta'alikun eta anu nyantel eta anu terhubung bil masjidi ka masjid idza kharaja di mana-mana keluar itu si rajul minhu ti itu masjid hatta yauda sehingga yen kembali itu si rajul ilaihi ka masjid. Kumaha maksudna aikol buhu tegesna ari manahna itu rajul sadidul hubbi eta anu banget cinta lahu kana masjid wali mulazamatil jamaati jeung kahana mulazamah kumpul pihi di masjid. Warajulun sareng kalima jalmi tasodako anu sodakoh itu rojul bisodakotin kana sodakoh sodakoti tatawi tegesna kana sodakoh anu sunnah. Fa akhfa tuluy nyamarkeun itu si rajul ha kana itu sedekah aya kata ma tegasna nyumputkeun itu si rajul ha kana itu sedekah anin nasi ti manusa. Falam ta'lam maka terang teterangeun naon si maluhu anu belah kenca ti itu si rajul maka na perkara sonaat geus migawe naon yaminuhu anu belah katuhu ti itu si rajul. Ailau kodarta tegesna lamun teh amah ngira-ngirakeun anjeun asimala kana belah kenca rojulan kana jadi hiji lalaki mustaikidon anu keur nyaring ma'alima maka moal apaleun itu si simal sodakotal yamini kana sodakohna anu belah katuhu lil ikhfa'i karena disamarkeun sodakohna. Wakila sareng dicarioskeun non al muradu man an yaminihi wasimalihi minan nas. Al muradu ari anu dimaksud man eta jalma an yaminihi tetep itu man ti belah katuhun si rajul wasimalihi jeung belah kencaheun si rajul minan nasi nyatana manusa. Warajulani sareng kagenep dua jalmi dua lalaki tahaba anu saling mencintai. Ai ahabba tegesna mika cinta saha kulun saban-saban sahiji min huma ti itu rajulani sahibahu ka baladna itu kulun fillahi karena Allah ay li talabi ridallahi tegesna karena nyuprih kana karidoan ti Allah la li gorodi dunyawiyin lain karena tujuan anu bangsa duniawi. Fajtama'a tuluy narima kumpul itu rajulani ala dalikal hubbi karena itu cinta waftaqroko jeung berpisah itu rajulani alaihi karena itu hub ai istamarro tegesna tetep itu rajulani ala mahabbatihima karena mika saling mika cintana itu rajulani hatta farraqo sehingga yen misahkeun bainahuma di antara itu rajulani sa naon al mautu maut. Warajulun sareng katujuh jalmi lalaki da'at anu ngajak hu ka itu si rajul sa imro'atun hiji istri dzatu jamalin anu geulis atawa nu ngagaduhan kagelisan ila nafsiha kana dirina itu imro'ah. Bisa dibalikeun gitu aya we diajak ku lalaki nu kasep gitu. Fa abatu luy ngabalieur ay imtanat tegasna narima kacegah itu si rajul wa qala sareng nyarios itu si rajul bilisanihi ku lisanna itu si rajul au biqalbihi atawa ku hatena itu si rajul zajiron barina anu nolak anu mencela
laha ka itu si imro'ah anil fakhisati tina gawe goreng. Karena naon nyariosna inni akhafullaha ta'ala kana cariosan anu neme ini sayaktosna abdi akhafu eta sieun abdi Allah ka Gusti Allah ta'ala mahlur Allah. Wa qad nadoma sareng nyata parantos nganadomkeun hadhihi sab'ata kana ieu anu 7 sa Abu Samatin Abu Samah minal bahri tawili nyatana bahar tawil. Faqala teras nyarios itu Abu Samah wa qala sareng parantos ngadawuh sa nabiyu Kangjeng Nabi al Mustafa anu diselir anu dipilih Kangjeng Nabi inna sab'ata ileh kana dawuhan anu neme inna sab'ata saektosna 7 golongan yudillu bakal ngiuhanum ka itu sab'ah sa Allah Gusti Allah al-azimu anu mahagung Allah bidillihi ku ieuhna ti Allah atau ku perlindungan ti Allah lamun dilogatan mana hakikat nama muhibbun eta kahiji jalmi anu mika cinta karena Allah afipun kadua jalma anu ngajaga kana dirina nasiun katilu jalmi anu tumbuh pemuda anu tumbuh dina ibadah ka Allah mutasaddiqun kaopat jalma nu sedekah bari susulumputan wabakin sareng kalima jalmi anu ceurik tatkala zikir ka Allah musallin kagenep jalma nu tukang salat hartina resep ka masjid wal imamu sareng katujuh imam bi adlihi sarta adilna itu imam wal maqalatu tsaniyatu qala Abu Bakrin Siddiq. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.